Kak. Punten. Bade tuh maros. Ai bumina Bapak Sarkil di paling mana? Sarkil nu mana ya? Anu bisulana ieu. Ohon. Oh, di pali ditu neng tuh. Aya bumi nu koneng belok kiri, lurus. Aya lapang. Deket tukang baso we. Oh, mohon atuh nuhun, A. Nya. Nuhun. Sah si eta nanyakeun nya. Udah keneh tapi nang meuli si Sarkil kitu nya. Tidak, aku tapi nang meuli si Sarkil. Sarkil legedna nya. Hang digerebeg luka 14 kali deui gitu. Ibi punten. Astagfirullahaladzim. Meni kaget bade naon nih? Bade tuh maros. Kemaros naon? Ai bumina Bapak Sarkil di paling mana? Bade naon ke Bapak Sarkil? Ya, abi teh budakna. Budak tinu mana? Atuh biasa we ibi teh kudu ngagedrolek. Di sieun. Sarkil Ohon. di Tonggo. Di Tonggo paling mana? Ka Tonggo. Kayak lampu merah belok kiri. Oh. Taroskeun we di dinya aya da. Oh, ohon atuh. Nuhun, Ibu. Nuhun. Bener gitu, ayo nu kamari budak si Sarkil. Kenapa aya nu budakna deui? Bener-bener si Sarkil. Makin jadi suku dia, aduh. Nang pendapatan saeutik ya. Kalau bisa beli susu ini seperti ini. Segera. Bija. Kali lah tuh nyimpang. Ada apa? Bija sih mana? Habis dari kebun. Emang ada apa? Oh. Lain nih ulang teh Bija ke. Tadi ayah awewe ngaliwat nyakeun si Sarkil. Ai muka nama di awak nama kosong kamari digerebek teh nih si Sarkil. Kayak si Surti. Kasih Surti. Tapi ya mah mukanya beda. Beda gimana? Karena beda. Bisa si Ehoy itu dia mah. Ciri-cirinya kumaha? Gede we lah. Oh si Surti mana mah. Tapi ini nanyakan si Sarkil ceng teh. Apa iya budakna atau nggak selingkuhanna? Iya sih selingkuhana. Cek orang masih selingkuhanna. Emang orangnya segede gimana sih ciri-cirinya kumaha? Kaos bijak bukan bu? Bahenol gitu. Iya. Ya, kan. Tapi tadi ge bahasa aku keur di leuweung, bahasa tadi lagi iniin apa sampah bakal eta budak awewe pangwatas pakai celana teh kotak-kotak, make baju loreng, make tiung hideung coklat. Eta nanya ke si Sarkil ka urang guys ya. Itu. Tapi eta ciri-cirina sarua euy. Oh, kamu papanggih heula tadi? Heeh. Eta ciri-cirina. Karena selingkuhanna juga nama. Cir ai. Ya. Selingkuhanna. Pasti. Yakin aing mah. Yakin. Gua ayeuna kumaha rencana cek maneh? Urang kasih Daniel we yuk. Nah itu mah. Heeh. Yuk. Urang tanyakeun kasih Daniel lamun bener teh. Tadi aya zaman nanyakeun, "Ke siap bari ngomong kasih Daniel." Lamun aing ngomong geus geus di situ percayaeun. Oh, siap. Gimana ngomong? Mana yang kejajan, Cak? Ke jeung aing bari jajan heuh. OTW Yuk, OTW teh.
Ini apa gitu? Kembang tadi nang mawa. Yaudah lah kasih Daniel heulanya. Nah, yuk. Gerak atuh sih. Galis mereka mana? Bade ka bumina bapak Sarkil. Sarkil mana? Sarkil dekil. Kaun. Oh, terasa neng kepalih ditu mangga. Oh, mana tuh? Aya Nuhun, pamitan mau Nuhun. sami-sami. Nuhun. Tuh, si Daniel. Si Daniel. Daniel. Dia gerak head. Mana nak mana? Hujan kieu na. Si RT jeung si Rohman. Sia mah. Ampun. Si masuk gampang mitah ka jalma teh lieur. Apa? Aing teh tadi ngomong naon sih poho? Nanya naon udah dia teh panggil jeung nu kieu patut ampun. Aing lamun panggil jeung sia head sok sial si aing puting mah sia teh. Awur ih, kabentar gelap. Mau Kamari ka aing panggil jeung sia kabentar gelap aing. pengen hidup. Tadi kan ngomong naon? Tekot karo hayu lambe. Kita ngomong jangan. Hah? Iya, teh papanggil orang teh. Budak ya. Oh, heueuh. Kumaha? Aing ya dengekeun. Lo Naon? aing keur di leuweung. Terus? Keur meuleman sampah sesasin teh macul. Tah, aing keur meuleum sampah teh aya awewe heueuh. Asam menor. Pan aing kabentar gelap kamari teh gara-gara papanggih jeung sia. Oh, mata aing bedakan we. Di uing misalana teh. Tah, aing keur kitu teh aya budak kaliwat. Karepeun aing teh Bibi nu geulis nu pinter bager cenah ka aing teh ngomong teh kitu maksa ka aing. Terus? Bade teu maros bumina Sarkil palih mana. Ku aing dideulekeun da lamun tukang nagihan lain cek aing teh. Lamun rentenir bukan. Kitunya. Bener mau dicawing nanyakeun ieu mah Sarkil lain. Ciri-cirina kumaha? Montok. Heeh. Sakal. Heeh. Menor. Aing sempat nanya lain. Kasih roman eta budak ngalbok naon pangawakan siga kitu. Heeh, moal kita di para blauk tuna mah cai teh budak mah buatan. Cai teh ngaruksak generasi aing cai teh. Lah, da sama biasana geunan sok da julo wongkol teh heula ge. Gigane. Aing mah justru lebih ka naon man, lebih ka curiga Ceu aing. Geus biasa rada gosip teh mah. Selingkuhanna gitu mah. Aina pikir ku sia Daniel. Pikir deh ku make logika sehat we. Budak segede kitu nya teh si Sarkil kayak naon? Betul yang keperluan budak mah. Dibeli cai aing eta. Selingkuhan gitu. Ya, beda selingkuhan si Sarkil cai aing. Tapi Eta bisa nyata tuh, bisa dibuktikan tuh. Memang sih geus panggil sih jeung budaknya mah. Tuduhkeun ku aing teh mah Sarkil tuh belah ditu cenah teh. Nah, eta mah. Cai aing pasti eta mah. Wah, kira aku berang-borang. Loh, Si Sarkil mah ya, Ngadoda karasa ku aing, ngagoda ka aing diajak ka kebon emang berang-berang bae si eta mah. Da sieun mah ai puting mah berangan sieun si Sarkil ge. mana pantes digoda gitu. Itu apa lagi? Si Sarkil. Pantes digoda. Bener tiga komentar gelap ge. Nih, si Sarkil ka aing tengah peuting. Ngecek. Neneng geulis, hayu ketemuan anjing di kebon cenah tabu dua. Ampun teh. Oh, lamun aing teu kuat-kuat iman teuing mah. Gitu. Pede. Ayeuna ka mana tuh ieu? Roman, siapa nu kieu patut dituturkeun. Bak kudu ka Cielang ngomongnya. Cah, anak mana sih? Dan Wah, ini percayaan Bu RT mah. wah aing mah bejaan cara Cielang tuh. mana tuh? Oh, dah nya. Cara ka dieu keran. Ya naon? Ih, Pengalaman sanjangan gitu. diajak kerja sama nah hese ini. Saya atuh gosip maru. Pak teh ka mana? RT Nya. terdinas. Ke dinas. Dinas wae. Ampun eta si RT nya hirupna. Kahin ceu ieu. Lain ya orang teh. Urang teh kan tadi teh jeung si Roman jeung si Daniel ge. Jadi aya awewe. Betul, teu miluan urang mah. Dan yang tadi anu nanya kemarin cenah. Oh, eta mah nu nanyakeun ka urang. Eta mah. Ieu baru di lembur urang Ah gosip dewa. Ih, hese bener. Tuh, cek urang ge kumaha. Bu RT bae teh percaya. Ieu geus lah urang ngomong urang mah. Komo Daniel. Tanyakeun we ka si Roman bisa teu percaya mah bisa majalkeun urang jijieunnan. Heuh. Sok jelaskeun atuh maneh cenah. Ya, tadi teh Cielahnya. Teu kadenge ngomong naon. Ya, teh Cielahnya. Iya. Orang terdiuk tehnya. Pasti kebon atau teh di kebon bunga. Ngelewat. Anu mah.
Ai rumah si Sarkil di mana? Cabi teh. Si Sarkil. Oh di Pali itu cabi teh. Gitu. Nanyakeun, Tapi sih mah. nanyakeun si Sarkil, nanyakeun si Sarkil awewe percaya teh. Gitu. Terus Karena selingkuhan dia nama. selingkuh selingkuhan cenah. Sana ayah kan nanya Gitu. Ya. selingkuhan. Ayo nanti. Tah gitu selingkuhan cenah ge. Tapi si Ija tidak kepanggil deui sarua. Tah jeung uing ge papanggih. Sadek kumaha budakna. Kau si Sul. Jangkung montok. Tina barang hakan juga nama cek ibu teh. Jadi si budak teh wog banget. Awak lagi gitu cek. Oh, orang sempat curiga ya mak. Rentenir lain cek teh. Sebut kabogona lain. Bingung tadinya teh orang teh bingung pemikiran orang teh. Mata orang teh bebeja kasih Roman teh. Si Roman teh geus hayu orang kasih Daniel. Ya enggak, saya langsung berangkat. Papanggih jeung si Daniel. Heeh. Gugorolongan tadi kuan ke di geroan we cek. Da efek papanggih jeung manehna jeung kayak masih Sarkil. Nah, kayang urang ayeuna model kos kieu heeh. Nah, terus kumpul mah gosip. Iya mah. Ya gosip, geus. Geus katel lah. Mending susul we eta ieu daripada Geus katel lah. Urang sabarkeun bae. jika teh percayaan Kan dia lagi mah. sabar aja, kan 1 kali 24 jam harus lapor. Ini perlu diintip ka aing ngintip atuh ka imah nanya kalau mau enak naon. Harga dia. Kalau mau enak naon. Kamu enak naon bisik eta budak keur dimandian ku si Sarkil. Ya. Butek kudu dibejakeun mah si Sarkil keur kitu mah nya keur turun gelona. Nu gelo ge dimandian ku si Sarkil mah. Komo ieu Tempat. bener. Oh, nu gelo ge dimandian ieu. Sarua ge lo namanya. Embe dibedakan ge ku si Sarkil mah diberi. Gitu. Badak urang kudu latihan. Dan ngecek kebon sampel. Badak ke orang sampeurkeun ka. Urang nepong ka si Sarkilnya ka imana Awas lamun kawas kamari deui. Moal ini mah moal. Yang bujubarkeun nya. Ngalungkeun ka balongnya. Baju anyarnya atuh. Tampo atuh dina kaca ih baju anyar. Anyar wayu geus hujan. Ya, ya. Ya cek urang nepolanya Daniel. Mana ka mana ngalauk. Nah, ingek ulirnya ka ditu ka mana we lah. Oh, Sanepina. yang geus atuh Ka urang Hongkong yang mah. mana nyebut Hongkong mah digarateul awak aing sih sumpah. Ya cenah, nyebut teh engke amun aya RT mau geus balik digeran ku Ija. Siap. Wah cemburu, sok main cemburu. Nah, di poin. Kis baik. Nah, ais. Bokong. Yes. Mana nih? Sama dia gitu. Darah tadi sama aneh ini. Sekarang dia. Dan cobaan lagi gitu. Tapi lamun salah. Ini amit lamun tukang ijeng awan tadi di jalan. Alhamdulillah, cobaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, kamu siapa? Bukannya kamu yang tadi di jalan ya? Mau nanya. Ini tuh Bu Mina Bapak Sarkil. Iya, betul. Emangnya ada apa? Nanya-nanya ayah saya. Aku tuh anaknya. Ih, kata siapa? Orang ayah Kamu aku mah. siapa di sini? Kamu yang siapa? Ih, Kok kamu ada di rumah ayah saya? sini orang aku dari dulu di sini sama ayah. Aku tuh anak satu-satunya tahu. Enggak, cuman aku anak Mana satu-satunya buktinya? ayah. Ada di akte. Mana coba lihat. Ada. Tunjukin. Orang kan dibawa sama ayah. Aktenya juga. Masa sih dibawa? Emang iya dibawa sama ayah. Emangnya gimana? Kan biasanya juga ada di rumah lah. Aku lagi ngurusin kartu keluarga sama RT. Ya udah ntar tanyain aja sama ayah. Ya udah Gimana? tanyain aja sendiri. Ya kamu kan ada di rumah ini. Harusnya kita nanya berdua dong. Ya Kamu udah kan tanya ngaku aja. aku anaknya kan? Iya. Aku juga anaknya. Ya kita harus selesaiin berdua lah. Tapi aku anak kandungnya dari ayah. Aku juga anak kandungnya tahu. Tapi aku yang berhak di sini. Suruh masuk dulu kek, gak ada sopan santun, kasih minum, kasih makan kek. Orang baru sampai juga di depan rumah. Itu mah derita lo. Emangnya gue pikirin. Dih, sombong amat. Ini pintunya belum ditutup. Mbak, Apaan sih? ini pintunya belum ditutup. Oh iya lupa. Ih, awas. Ya ampun.
Ih, apa sih? Ih. Asa cara kieu nyabet lapar deh. Itu aya saung. Reureut heula di ditu we. Aduh, ini untung pisan aya saung. Hujan kieu hariris bari imahna. Si ayah kan can kakondak. Ih, kumaha ieu kena. Aduh. Tapi basuh. Keueuh hujan tuh dah. Daripada capek, limpangan para ruguh. Sana diteruskan hujan, itu di dalam makan ringit. Yang kebon, saya tidak kan elu. Kamu tuh tidak tadi nanya ke Ken. Iya. Neng, lucu naon di dia? Nyuhan. Kabari rere. Terus kapan dakten bumi? Tacan. 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 Tuh. Itu kenaon di dia? Dah teu kapan dak wae. Jadi Oh, ada tadi tes di mana? tadi. Ya. Teh bumina henteu dugi teh ka bumina. Oh, dugi. Terus kumaha? Cenah ada nuju ke Pak RT, nuju di Pak RT. Si ayahna. Oh. Nah, teh di bumi atuh. Main di dia. Dan ulah pun ku budak mana hiji deui. Bener cai. Nya, budak eta. Dapat Awewe nya. Awewe. Si Surti. Saya mah ya di lembur oge budak eta mah keluarga dipikeun. Sudah naon? Kitunya sifatna. Si eta mah cek urang ge nya keriungan ge lamun aya naon acara-acara di masjid, si eta mah lamun nyiduh sageunahna. Ya kitu. Nya eta kapungkur Pak RT sempat bahasa hari apanya poe naon poe Jumat. poe Jumaahnya. Bahasa poe Jumaah kamari aya riungan di masjid. Da eta mah diciduhan geuran. Nyebut teh teu kahaja cenah. Ih, pon amit-amit. Iya. Ta budak eta lelegedna eta matak apa ya? Apa anjeurkeun kitu ka Mas RT? Anterkeun atuh. Kira aku teu karunya ieu. Ari nenengna mina saha? Hoy. Hoy. Mana ceng mah teu bobogohan teh jeung si Hoy. Ih, Ya daripada bobogohan kan ini sia teh. Ngora keneh. Kitu bari sia berusaha ieu mendapatkan simpati dari dia teh kitu atuh sia mah. Bogan ka bogon ning hayu anterkeun heula. Iya di mana ngiuh-ngiuhana loba reungit sia ih. Heeh. Abi ge tadi teh ka imah ieu tapi nu bener maneh teh anakna si Sakil. Leres. Serius. Serius. Dan selingkuh aja lain. Sanes. Bisi ekti tes DNA ya ampun. Yakin sih nu kamari oge orang model si Surti ge masih keneh tanda tanya dak budak eta ge. Kira aku tanda tanya gitu. Nya Adalah maksudnya asli 100% budakna. Duh kapan Surti mah. ih loba reungit. Neneng mah berencan ibaknya teh sabaraha bulan teh ibak? Ya ampun. 2 bulan ya. Setahun. Engke upami teu kapendak mah si bapana engke upami bade nginep di bumi ibi atuh. Di bumi ibi lah nginep. Di Alim saha, tapi daripada di dia katanya. Heeh, di bumi ibi sok aya daek di dieu sare di peuting sok. Di bumi ibi mah cekasan aya kitu lodeh-lodeh gajah wae mah. Oh, di gajah. Oh, di bade. Jerapah teh ya? Ih, loba reungit. Aya ieu sayur reungit. Cendak Sok kumpulkeun we neneng kumpulkeun sok kepukan reungitna ke kumpulkeun ke kabi-ibikeun ke urang asakan di bumi. Benar sakilo mah. Nya, benar sakilo mah. Seueur da. Ngomong itu. Teu aya Iya, mana? cai kitu Neneng geus eueucan Tacan ya haus sih. beli aqua sagalon, heeh. Kerupuk kulit anu Ih, ulah aqua. naon? Jus. Jus yang ada manis-manisnya teh ning. Di Warung warung Mayati. kabi. mah duitna 1000. Bebeja cek si Ijah, kita mau diobrak abrik mah warungna. Ya, kayak kurang nama ku si Wah, Ijah. siga preman. Atuh siap. Bebeja. Yo atunya. Heeh, Jong. Hmm. Ulah dilatih enggak? Oh. Ya, haik neneng teh nu aslina nu bener teh di mana? Di
Tasik. Di Tasik. Putrana saha nu bener teh putrana saha? Putra Bapak Sarkil. Mamana? Mamahna Ibu Dede. Ibu Ibu Dede bener. Kantos sih kapungkur heeh. Ibi keur laleutik. Tapi ulah BBJ nya bapak maneh teh keur leutik teh belayar. Bayar kumaha? Jajan cilok di nu Mang Idut. Daek mayar si eta mah. Wah, Bapak maneh Bager kalau kitu. lageudna. Deh, ih. bager soten ayeuna geus kolot. Keur leutikna mah. Ah, Wah, ibu ge kitu mah dan. Ibu ge kitu mah dan. lembur mah alhamdulillahnya menang warna putih lah. Lapot putih. Bersih. Bersih di lembur malah mun bapak maneh mata ka hade manehnya ulah kapangaruhan komo si saha teh anak anu kamari di ditu teh Surti. ngaranna si Surti eta teh bebejana ngomong si Surti Surti. heeh teh ngaranna si mah da ku aing mah da keuletik mah da sia teh kan borok sirang teh ku aing disebut teh itu bapak maneh tuh Ayah. Sarkil woi ih ya anu nyaran yo ih ya anu nyaran Wawon tuh, Kumaha aya di dieu? ih Ieu budak urang. Sugan, ya, Sarkil, ganeng. Ker tadi teh papanggi aing Teu keur isu-isu. dianturkeun, Bro. Ganeng gitu. Teu dianturkeun. Ku aing di baturan karunya di leuweung. Tanyakeun jadi sasar. Gitu. Lain kadek kumaneh dipake gosip deui. Nya gosip. Ku aing di baturan ti ieu si Roman ti meuli cai karunya budak can dahar can nginum. Gitu. Iraha ka dieu kitu ieu. Ih urang tadi na maek nyamperkeun ka imah maneh Sarkilnya cuman pas ngaliwat dia teh jeung si Roman. Nah, poe ieu budak ya si Ehoy tadi teh. Tadi dia. Pasti si RT bieu teh. Oh. Pasti Dia cenah nyebut tos di imah si Sarkil tapi diusir cenah ku si Surti. Gitu. Tah budak mana si Sur? Pan budak teh bager pisan eta teh. Bager Bisa ngusir. bager naon budak. Ih, Emang iya gitu, Hai? Iya, beres. tuh. Eta teh budak teh bager pisan. Tengah aku abi budak ayah. Ieu malah masuk nanyakeun lanjutna. Ih, tengah aku Diusir abi mata budak kurang ayah. karunya neneng keceng teh lamun teu papanggi si bapana ke ngenong bae di imah bibi. Dikitukeun ku aing. Ke budak teh eta teh si Surti teh sok nanyakeun lanjutna. Bohong Iraha Sarkil kade eta si Surti teh. Ih, kitu-kitu ge geus kata pada banget lagi urang mah. Si Tengah Surti. aku abi. Asa percaya urang mah. Ih, Kurang percaya. Pokoknya ya hampir unggal penting nanyakeun ke bawah sare gitu. kalanceukna. Si eta mah pinter ya. Sarkil kan teu aing bebeja bisi cuman cek eta teh ulah loba bejakeun we cenah ijah ulah loba bejanya. Aing cenah di masjid ku si Surti di Ciduhan. Pas si Surti malah ngariung di masjid teh. Ciduh si eta mah. Di Ih, asa kurang mah eta budak bager pisan di imah mah. Terus saya saksi atuh ya. geus mending kene karunya bawa balik da. Oh ya. Ieu non bisi lapareun. Bari loba reungit urang dia asa mah. rada camcaya ieu deket jeung maneh kitu aing sih tadi gosipan gitu. Tanyakeun ka budakna, urang teh loba obrolan naon. Ih, Digosipan teh. Henteu. ngan ukur tadinya bebeja bapak maneh mah keur leutikna kieu-kieu heuh kitu. Nya. Lanjut itu kan Aing kata selalu. urang asa rada teu percaya gitu tah. Teu Sarkil urang mah alhamdulillah jalmana baik hati tidak sombong jeung rajin menabung. Lain eta ka budak urang si Surti adina si Ehoy kan eta teh sok unggal beuting nanyakeun hayangan panggih. Hah? Iraha balikna cenah kitu. Bohong, si Surti mah Salah bohong mah. diharapin ayah. Nya. Yo, Asa teu percaya. cenah ge ceuk ye ceuk budak ge cenah tadi abi ka bumi cenah tapi diusir cenah ku si Surti Tutupkeun pantot. nutupkeun tong jeung kitu. Asa teu percaya geus hayu Jung, pulang we. urang mah di dieu ngadaguan si Roman tadi meuli cai. Si Roman ka mana gitu? Meuli cai ku urang kita meuli dahar. Iya atuh jus mah mana Enggak Pak? kan diantarkeun ka imah teh selesai. Heeh kitu we jahnya. Ya, siap. Ieu budak. Cik aing enak kurang percaya Ieu budak kurang percaya. Si Surti, iya engke mah sekali-kali mah masang CCTV di imah. Oh, cobaan ku CCTV. Gitu. Ini kabuktian. Kitu jahnya. Ya, siap. Lain Di jalanan. Ayo. Bener, kita tadi anu si Sarkil. Masih kurang yakin. Pikiran kawin, ampun. Kira mana deh kau. Ih, si Aisyah jalan suka jalan di itu ku aing didalekeun. Tutup warung euy. Aisyah jalan mana? Jalan dinya. Oh, kadinya ka lebak. Oh. Budak ka mana? Baru udah si Ehoy. Oh, lu tadi di dia. Geus dibawa bieu ku si Sarkil. Dipesakan. Itu udah di tuh. Tuh. Oh, itu. Si aing teh ternyata si anakna. Gitu. Tahu juga. Yakin tuh yakin si aing mana kana ge nya. Yakin. Mana duitnya babas ya masuk di Iya. dia kan
macam urang we. Jangan kayak puting gaplek. Yuk, atuh balik yuk. Ieu bae we. Oh, iya sialah mun derek. Lamun derek. Maka dengan sia. Goda aja anak nasi sakil. Bogohan ku sia. Ya. Daripada jeung nini. Saya teh bogohan mah. Keur ieu. Nini mah emang pewat tapi manehna emang sok aya nanda duit dina kutang lamun gambar teh nya. Ih, rek ngomong suka bahasa teh. Geus yuk, urang teh teu yuk. Udah balik yuk. Si bohong bisa lain adina. Adi naon ari sia teh puguh. Anakna. Bener. Sia mah mabok ieu meureun getah caunya. Saya pikir. Macaprak ngomongna ka head. Ya, yuk. Itu HP. Mual mah ketinggalan.